Coba di-subscribe he. Kurat-kurat teuing ka bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wah lawan ke Indonesia mah. Gua manusia deh bagor. Ya, tiris hulu, tiris suku awak kami teriris. Kunan mang keringnya tuh hebat. Hebat nahan goblok. Aing rek sakarat kieu siapa? Coba pangneangan kan dokter aing geura wayahna. Aing teu kawah yang diinjeksi nya. Wayahna ieu mah aing usaha nyeuna ieu mah. Heeh. Jung, geran. Gawekeun bae tanggon oge. Korat sia. Kunaon da kucing? Iya mas, bang kadalon. Kira aku sih mah kucing asupangin ka dalon. Atuh sih mah kumaha aing bae aing ieu mah riksa. Geus tenang bae ieu mah kucing mah isuk gade. Nya. Siap dok. Ju kumaha ya dok kucing? Tenang bae kucing mah teu kuranangan. Itu ge cager. Geus aing pamit heula nya. Jalan ya dok. Nanti. Kayak setik ieu. Ih, geus lok dulu. Oi. Jaya wa dokter. Enakeun. Halo dokter, kurang cium tangan mah. Ih, siapa dina ge. Atuh dokter iya. Oke, enak sih nggeron aing. Lain wa dokter, itu anu muriang pameriksakan heula. Di mana? Di ditu, hayu ge. Ayo, Guys. Ngaliwukeun bae. Maaf, Dok. Aduh, tiris. Gimana kan muriangna? Jadi ya, Dok. Ayo. Nah, dokter, nu geuning nanti dia urang rek main bola heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya iya. Dokter. Asup wa. Sia nanang kikieuan, yang kalem amat. Aduh, urang. Sia nanangan. Sia muriang apa sange? Tuh orang pan malum bae dok, orang rada teu boga ieu pan. Ayo sia anu ge nu dirasa. Kumaha tadi naon ge? Buku mawa dokter. Ieu kamari urang balik ti cai. Lanjut teu HP awak ieu. Lamun geunah mah di dahar sia ku aing. Ku bina-bina wa dokter sia mah he. Geus ka dia koin pariksa geus gedong-gedong bae heula. Ora rese. Tiris dok ya. Kawawa. Dok. Kayak tahan deh, orang ada penyakit. Koin pariksa bae heula. Paham dokter di dinya. Atuh kumaha aing bae aing nu mariksa geus cicing bae sia mah. Naleungeun leun. Alpan imah beda penyakitna wa aing nu nyaho geus sampe bela. Geus geura sok. Tiris dokter. Tahan be. Mau dokter. Parah. Maksudna? Imuk kudu dipacekeun. Dipacekeun di kumaha dokter? Geus tenang bae engke ku bere obatna nyaho cager be. Oh, geura sok. Geus ke ieu mah. Ku aing pariksa nu lain. Coba periksa heula kalau bageunna. Udang bae. Kieu ya. Anu ge ieu, penyakit nanu ge ieu, diperiksa kelek ieu. Kieu. Aduh. Soge ya, minum obat nu ieu bae lah ya. Obat naon dokter? Pokoknya obat bagus ya, mah nyonya cager be. Loba obat mah itu deh tuh. Power blue ge ku yang di inuman. Mau kapake tah mah. Minum ya dokter. Ini lumayan nak. Segera cager.
Kalinya. Geus segera ngedeng deui ayeuna mah istirahat. Geus ayeuna mah obat geus nginum, tinggal istirahat bae nya. Oh, dokter. Doakan cager ya dokternya. Heeh. Urang pamit heula gitu mah nya. Oh, dokter, eta masalah duit mah engke ditransfer bae ke orangnya. Heeh, siap. Ke dokter. Teuing tah. Isuk. Nya, urang Transfer ke tukang ojek engke. siap. Yang geus oge aing balik heula nya, jalo pagawean kan di imah. Oh, nuhun dokternya. Heeh, geura cager. Ya pokoknya nama duit mah ditransferkeun ke dokter. Pan saya tang gerem. Aing ngera obat nano kita tadi. Saya tak kunahan. Ieu kunahan deui sih ieu. Obat. Aduh, kunahan enggak usah saha. Kunahan deui sih nya. Ini mah kudu dibawa ka dukun. Saha ieu jeung aing ka bawa aing ka dukun. Ka mana? Ayo geus ilu ka bawa aing ka dukun, sia mah bising ka surupan ieu mah ka sambet. Jaya kok gejala lu. Atuh ieu di Jaya. Aduh, dak. Belum selesai aing. Nulungan ya aing ai sorangan kieu. Jauh ti mana? Pan jadi aing udah jayak sih mah. Oh, aing. Ayo. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya. Nggak segera kada dia lah, dari yuk. Lain dia waki. Pugu ieu dong nuka sambet dia. Masih keasupan jurig naon. Yang aos ya tadi susah sosor wae. Kawawa iris. Datangnya. Sebenarnya kunaon. Pugu ieu tadi geus diubaran ku urang, geus dipariksa. Urang dibere obat. Tadina mantep kieu, kalau hagerem, sugan urang mah depan. Urang bawa we ka dieu waki. Oh, coba ka dia. Aing ngajampe heula. Tuh. Coba ceritakan ke aing, kumaha karasana. Sia. Aduh, waki. Kamari terus dicai waki. Tiba-tiba ieu awak jadi tegereuna kieu ieu. Bisa diberi obat tah. Gua dokter. Kalau mah jadi kieu. Oh. Coba ke akhir ritual heula nya. Lono ti kaler gurha udah kubaran jelema stres wayahna gura pasti modar ge jelema gura. Atuh kaki salan, iya nomor yang nage. Oh, hampura. Kumaha karasana? Ya, minum bae heula ya. Ai sebenarnya sih diberi obat naon. Atuh dibere obat mah nu obat sabiasana bae urang sok merean. Apaan gerem-gerem doang anjingnya. Saya sebenarnya dokter naon. Atuh aing mah dokter hewan. Biasa ngubaran anjing, ucing. Sia kabina-bina paingan, sia gerem-gerem doang anjing. Atuh goblok menyanyi berobat anjing. Atuh aing mah teu nyaho, sugan aing mah sarua bae. Sia mah dokter jelema sia mah dokter tenan sia mah. Kalau nggak share ke mana?
Bagong. Iya sih meluki amat dasar dukun stres, dokter Edam. Dokter Biadam. Oh, Pasien goblok. tolong siapa? Modar sok yang berobat anjing. Jadi anjing saya seumur hidup. Siapa dokter helm jada? Jangan amat sih, goblok lompat nak.